Pemerintah sudah resmi melarang mudik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memperkuat pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan beberapa waktu lalu. Namun pemerintah justru menggulirkan wacana membuka tempat wisata. Ulah mudik, duit saeutik ulah balik. Motor mudik, ulah cerik komo jeung belik. Tapi lamun dek indit pelesir mah engkop enjig. Ulah mudik, bisi ngadon nyebar penyakit. Motor mudik, salah atuh tamah gesidik. Tapi lamun dek indit pelesir mah engkop enjig. Melody. Mending ngopi bari calik. Motor mudik, tong sok padel bisi disuntik. Tapi lamun dek indit pelesir mah engkop enjig. Ulah mudik, ku kolot kita menang balik. Lain temenang mudik, soal nasi budak letik. Lain barang bawa kerkolot malah malik ngarampok. Tak eta kunaon alasana pamarentah ngalarang mudik teh. Pamarentah leuwih nyaah kakolot maneh dibanding maneh sorangan. Da mudik ka kampung lila tepang jeung kolot teh lain barang bere maneh mah malah dirampok. Dasar budak ngurus tojong sia belegu. Tuman sia.